naon geus urang teh mun keur mandi teh sok disidik-sidik gitu kan teh di jahulu kuya luplep gitu kan sok teu pede gitu urang teh jadi saya ngagedean gitu teh gampang gitu kan enggak orang kenal sok padangankeun lah bisa kira nu paten kira sih itu gampang eta mah tinggal ngalele teh set ditunggu urang gitu bukan dia kan ini sebelum mengatakannya lah ke orang mau dia eta tong dilihat teuing siap ya orang teu sabar ya lah ya guys ayo sok aya naon bisnis naon tah biasa duiteun siap Bu naon sok pangnangakeun ngagedekeun klepet lain ai kleper teh naon aing teu ngarti aku tuh ngerti heueuh naon si otong oh taman eta ngarti atuh urang mah ai sugan kan kleper sugan naon eta nyur oh ngarti tah siap aya itu pengen teh urang mah pengennya ai kira-kira fi duiteun mah nya geus seru peangnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon, Cis? A few moments later. iya mah gagal bakal ngagedean sih bener bud santai lila ya dalam persiapan kieu setelan kieu tungguan atuh udah mah lagi sekedeng bi urang ngamproka Assalamualaikum. salam Ya, ambu teh. Sa ieu nya. Ya, Bet. mohon abdi teh hayang rada gede gitu tidak amun eta mun ka kamar mandi sok ningali teh cet jiga hulu kuya udah naik gede mah ada endah gitu tah katingalina gitu nah lu punya siga cowok mulia oge bener di hulu kuya lalol cinta kahaneutan ngelol katisan ngarelep Atuh leutik pisan atuh kitu mah. Kumaha wae atuh sagede cau muli meleutik. Lah. Hayang segede kumaha tuh, sok ka dieu ngomong, tinggal ngomong. Hayang segede kumaha. Ieu ahlina. pokoknya mah gede we suka gitu blek gitu tah blek bisa masuk gitu jadi lu tidak era teling ningali tasa juga kuya luplep organ kan enak blek gitu tah lep deui Mohon ahlina serahkeun we ka ambunya. Tapi kade ulah gegerawekan ngerakeun sabab nyeri diurutna kudu nahan nya. Besok hari mulai tuh Bu. Sok atuh pangnyiapkeun eta na minyak kletikna bawa ka dieu. Nya tuh orang sana. Sok urang mulai we lah. Ya, Gali-gali mah nya. ai orang di jailan sih ya. Hayang gede ini hayang parah gede. nih. Panas. Tenang. Kieu hayang segede kumaha nya. geus siap oh ngos atuh siap atuh siapnya hiji cenah kudu kuat nahanna lumayan nyeri cenah tapi hasilnya kayak kieu soal kanyari mah ditahan asa tong nahan ka era we urang mah gitu Iya Bu. sok Apa dieu? Dia minyak batikna, tah. Aya salepna keur landung nyerina, tah. Siga nama Bu, hayang sagede kieu. Ari sarua jeung leungeun sagede kieu nya. Geus kemae. Gede kieu kurang. sakit tuh mah teng inging moal asup kamu calana nage teh endah geus we nu sedeng-sedeng we dah Geus cicing we jadi pasan mah pasrahkeun ka ambunya. Arek sagede kumaha ge sagede kieu ge abang teh nyolon taot Apa tah. asa lupa Ha.
tahan nyeri nanya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Aduh. Aduh kolam luhur. Aduh. Aduh. Nah, terus mulai dah. Si gana ngagedean bener ya mah ya. Aduh, nggak ada sakit, aduh. Kasa. Gini eta tangges jadi ngagedean. Wah, tong cari ya mah ya. Bener si Ambu bisaannya. Bener gitu mah. Ini karunya ya anu keur hayang ngagedean cenah. Abu eta bet sare nu diurut teh kumaha? Da kerek deui kangenahan meureunanya. Aduh ieu. Bu, alah kerek ieu. Lebar lah lumayan keur di imah cokot we yuk. Naon? Gede. Cokot? Iya, urang cokot. Oh, Bisa, Cenah naon? Coplokeun lah. Lebar keur di imah cocokan. Oh, siap. Heeh ya. Sok cokot Ambu. Ya siap. Sok. Beunang. Ai. Kedesela lah. Apa? Kak, tetehna engke. Ambu mah engke we, eta keur cocokan di imah. Bagi buah. Atuh meureunnan pondok ieu sakieu gedena atuh manggilna. Rek ambu heula. Gua yang rek atuh lah. Rek ambu heula mah. Kamarang, ibu tahu. Ayo celana muka nih. Anjing. Kacau urang kemana ya? Wah. Udah. Aduh, anjing. Kan bakal nanti kamu ini. Ayo kerunit. Ya anak kamar kata gua bangunan sama ayah. Aduh, ayo. Silakan duta boy. Dibalik budi. Nah, Beb. Hah? Nah. Naon eueuh di mana? Kanyu tuh, panasan ayah, yang dia, rasa diburu ku kompor gitu. Kita semua dulu.